Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun, kumaha damang sadaya warga kelas 7? Mugi ya dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan tur karaharjaan ku Gusti Anu Maha Suci. Cung saha nu waktu SD pernah diajar ngeunaan aksara Sunda. Nah, dina danget ieu pangajaran anu seja diajar nyaeta ngeunaan aksara Sunda. Nah, kunaon make ayeuna diguar deui ngeunaan aksara Sunda? Nah, pamarentah daerah nyaeta Pemda geus ngaluarkeun perda atawa peraturan daerah ngeunaan basa jeung aksara Sunda. Tujuanana sangkan para nonoman atawa generasi muda sakumna anu aya di tatar Sunda mibanda rasa kasundaan tur teu leungiteun tapak lacak para karuhun tur miara titinggalna nyaeta salah sahijina aksara Sunda. Nah, sabada hidup rengse diajar ngeunaan aksara Sunda, hidup dipalar sangkan wanoh kana aksara Sunda, parigel dina maca jeung nulis ngagunakeun aksara Sunda, tur bisa ngagunakeun aksara Sunda. Tah ayeuna pek tengetan ku hidup pintonan ngeunaan sajarah aksara Sunda. Wilujeng nyakseni. Mapai raratan aksara Sunda. Ti iraha mimiti ayana aksara Sunda teh can kapaluruh kalayan jinak. Anu jelas mah sameme abad ka-14. Naon anu dimaksud aksara Sunda? Aksara Sunda nyaeta aksara nu dipake ku urang Sunda anu dirundahikeun tina aksara Palawa. Nyaeta aksara nu dipake nuliskeun basa India Kidul. Anu beh dituna dirundahikeun tina aksara Brahmi. Nyaeta aksara nu dipake pikeun nuliskeun basa India kuno. Bukti dipakena aksara jeung basa Sunda buhun kapanggih dina Prasasti Gegerahan Juang di Lewisari Tasikmalaya. Satuluyna dina mangsa Karajaan Sunda mangsa Pakuan Pajajaran Galuh abad ka-8 nepi ka 16 Masehi jabat kapanggih di prasasti jeung piagem nyaeta Gegerahan Juang, Sanghyang Tapak jeung Kawali kapanggih oge naskah-naskah anu jumlahna kaitung rea. Jawa Barat kungsi dipake 7 wanda aksara nyaeta nu kahiji aksara Palawa anu mangaruhan kana aksara Sunda tea. Nah, terus aya aksara Pranagari, Sunda kuno, aksara Jawa atawa cacarakan, aksara Pegon, jeung aksara Laten. Aksara Palawa jeung Pranagari ayana di abad ka-5 nepi ka abad ka-7 Masehi. Kira-kirana lilana nyaeta aya 3 abad. Tuluy dituturkeun ku aksara Sunda kuno ayana di abad ka-14 nepi ka abad ka-18 Masehi. Nyaeta nu aya tapakna bisa dititenan tina prasasti Kawali jeung dina naskah-naskah Sunda kuno. Lila-lila aksara Sunda kuno, aksara Sunda kaganga mimiti kadeseh ku aksara Arab Pegon. Beuki dieu beuki carang bae urang Sunda anu nulis ku aksara Sunda. Naskah-naskah heubeul oge anu geus ngagunakeun aksara Arab Pegon diantarana nyaeta Kitab Waruga Jagati Sumedang jeung Pancakaki Masalah Karuhun kabeh nu ti Ciamis. Nah, aksara Pegon datangna meh barengan jeung aksara cacarakan anu asupna mangrupa pangaruh ti Mataram nyaeta di Sultan Agung. Aksara Arab Pegon datangna ka tatar Sunda kira-kira di abad ka-17 nepi ka pertengahan abad ka-20 Masehi, sedengkeun aksara cacarakan datangna ti abad ka-18 nepi ka pertengahan abad ka-20 Masehi. Nah, ku ayana bangsa Eropah anu ngereh tatar Sunda tangtu mere pangaruh oge kana ayana aksara di tatar Sunda. Nah, aksara Sunda beuki kadeseh deui oge nyaeta ku ayana aksara Laten. Nah, jadi aksara Laten asup ka tatar Sunda kira-kira di akhir abad ka-18 nepi ka ayeuna. Nah, sabada sababaraha abad tilem aksara Sunda ayeuna diwanohkeun deui nyaeta anu kiwari disebut aksara Sunda kaganga. Eta oge henteu sacerewelena tina aksara Sunda nu aya dina naskah-naskah kuno.